Zarah ka Kangjeng Nabi mah teu kudu ka Madinah. Ka Madinah so teh nu boga duit. Cara Haji Mamin, cara PWH, cara Kapolres, jeung para nu sejena nu baroga duit. Zarah ka Madinah. Nu miskin cara urang mah cukup maca sholawat ka Kangjeng Nabi geus zarah. Cukup. Kangjeng Nabi nyaritakeun asal kaula di salaman, assalamualaikum ya Rasulullah. Emang kula teu ngadengepan kula mah teu maot. Boro-boro kaula cek Kangjeng Nabi, jelema nu maot syahid wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la ta'lamun. Para syuhada bae teu maot anu nempel ka Kangjeng Nabi atau komo Kangjeng Nabi na. Nu mantak tadi Kangjeng Nabi hadir di dieu waktu Ki Jamal ngomong teh si budak saha. Cek Kangjeng Nabi blon nih budak ya. Tiba deh ku Haji Kudoli ieu mah 2 kali blon.